TK apa udah bae? TK dulu. STNK anaknya 3. Sudi si janda. Kecil kesian KTP-an janda. Cek mah ada mang. Mana jadi janda gitu salah. Tanta, itu. Astagfirullah. Bila ya kita di jalan kata kan mau pindah budaya deh. Oh yang obos meureun. Wah, apa yang sengaja ngobos. Tuh aja ngobos berarti mah sok bisa wae. Oh, lu bosok Wah, nyala. ini kopi kan? Tuh, kira-kira can meuli. Wah, udah pete kopi-kopi itu. Nah, sugane gitu aya. Aya, aya. Oh, so kan. Oh, aja. Boleh mah. Wah, mal. Bangsat kau. Kumaha ya? Kayak Pak RT kita main aman kok. Assalamualaikum. Itu orang tua. Loh, balik. Hei, kumaha? Apunten ieu ada kolot ieu ya. Diuk. Udah. Oh, eta pemanan tadi tuh di dia. Wah, segala. Ya Allah, subuh kan Nu bener ieu teh rek ngalatih. Jadi dia kurang mah kemarin teh dipanggil ku bos kali teh. Bisa ka dieu PT. Urang bebelaan temang oban itu ke organnya. Iya. Kan dia urang mah nyempatkeun dia ka babaturan. TK apa udah bae? TK dulu. Heeh. Tolongnya. Nuker. Jadi kumaha itu? Jadi kieu bae. Wah, Jadi fisik baru daftar mah we gua ante teh saudara. Ampura we yo. Urang ngagawekeun maneh yo. Pokoknya mah urang rek minta permisikeun ieu barudak pokona mah. siap. Tapi barudak teh ka kambungan teh jeung urang mah beleng bae. Nya alus sekalian yang mana atuh? Kurang didik. Tarik. Kurang gesek mana? Buah bagong sama bisa aing sieuna. Sama nangana kesempatan dalam kesempitan sih mah. Diletik kene. Jadi kieu roy kieu ka udah nape? Bos. Jadi kieu we pokona urang ge mah CS pan. Mamun kieu. Jadi kieu we beda deui di jero kegiatan mah roy. Aturan, Bos. Tah, pinter kena si mana satu? Bos tadi dia lucu tadi. Berat, anjing. Kanta. Jar. Anjing ah. Rok aing kemarahan goblok. Deuh. Liar aing. Kanta. Berat anjing. Motor teh anjing kairo. Anak budak teh. Liar anjing. Mang. Galak. Galak anjing tenar mana itu? Goblok. Mang, gimana, Mang? Sawah. Duh. Hah? Sawah? Heeh. Duh. Naon sawah, Mang? Macet. Main, Mang. Buka duit teh. Henteu. Bohong ah. Bohong sia. Bohong, Mang. Bohong dah buka duit teh. Ah, anjing waduk sia mah. Bener. Aing, Mang. Aya ngajual motor euy. Ngajual motor. Baraha. Hah? Naon? Ditarik goblok. Yang baraha. Gocap. Motor halus tuh. Sok tempuan ke aing. Teuan heula bisa sebut. STNK na ge 3. Eta najokna aya. Oh, bener. Boro, Mang. Hah, naon? Jual baraha, Mang. Gocap we je aing mah. Motor ade ya mah, pokoknya mah.
Tah boga anjing sia gocap ieu. Aing jang abok deui euy. Jang sing nurutnya kedudungan anyar. Ada ulung bengal. Mang ngaran aing sebut 3 kali. Aya ka dieu heula goblok Baron ngaran aing. Baron 3 kali oh. Si Amang si panjang umur. Aing ngabok deui Mang nuhun Mang. Aing nu mangkat teh nya. Nya. Jang ade bagur ku aing. Aos Mang. Ucap mau mabok Mang nuhun. Santa. Kocak. Aing bukan duit kocak, euy. Habis kieu aku kok cap aing. Udah sarep tukang mabok. Aing bawa balik. Si janda. Tadi buru tadi ngewan ngariung malah rame. Hareudang aya si janda. Kumaha dikitu-kitu teuing kasih janda teh buru ka dieu. Sudi aya si janda. Astagfirullahalazim. Ieu teh karena naonan? Ieu bakal ngobrol we nya buru ka dieu ngewan ngobrol. Ari awas si janda mah urang mah daek. Janda heueuh tuh janda sunihin. Di dia we urang jauh-jauh teuing manya ngobrol jauh. Da mung didinya mah bisa katepaan janda kayak urang. Ulah sakitu Neng. Iya rese. Buru hayu ka ditu. Lah deukeut jauh teuing di dieu. Si janda itu. Geuskeun bae hayu buru ngalah deukeut. Yeh, jauh-jauh teuing tamanya ngobrol jauh teu ngeunaheun. Bae da ka deui. Buru ka ditu hayu. Bareng ieu. Aya si janda. Heukeun bae atuh si janda-janda wae. Da emung terus Kadang kodrat itu hayu buru. Aja kesieun katepaan janda. Buru lain hayu buru we ka ditu. Si janda. Geuskeun bae hayu daek. Ieu ari ngobrol tong jauhan teu ngeunaheun pirang kudu sosorowokan. Da urang emung si Keung janda. geus hayu buru ka dieu we. Laan jelasna. Ieu mah dipaksanya urang mah. Astagfirullahalazim. Harana we. Ceuk mah ada mang. Astagfirullahaladzim. Kamu teuing ka abdi teh ceuk. Abdi salah apa ceuk? Loba salah maneh mah. Punten atunya. Dirina seueur salah. Anjeun. Mana jadi janda gitu salah. Ngeratkeun atuh di kampungnya janda. Ngeratkeun. Neng gua da geus nasibna kudu kitu meureun. Heueuh binya nasibna teh geus kitu. Ngan urang mah sieun we katepaan janda. Tapi aku janda nempak di mana? Isi tidak urang teh. Udah mana hari janda? Urang teh geus kawin teh amit-amit teh amit-amit jadi janda. Astagfirullahalazim. Gitu ya jeuk. Banyak mbok usaha nang jadi janda. Jadi cek janda manges. Gitu oge ceuk. Ya orangnya sarua gitu. Pararanas cek janda teh pararanas. Nungguin ya. Ada
anu pinjaman duit teh aya duit teh. Kamari mah aya dah. Eta jadi ngontrak sama di ditu di kontrakan Abi. Ke Abi ge aya dah. Oh aya? Aya. Minjem naon ari di janda. Pira ge 5 juta. Kurang mah ye nya ibu-ibu 10 juta. Sombong amat. Nyatet 10 juta. Nya heueuh atuh mampu Urang mah teu nanya eta, urang mah nanya na gerek kira hayu teh cairna. urang mah ibi ye ece nya ngabejaan hungkul urang nyieun 10 juta. Beda kos ibi ye 5 juta urang 10 juta. Komo janda ieu mah baraha bi. Sok gitu. Urang ye mah 10 juta. Emang minum lo penting emang. Nya mah tak nyeum lo bage aya. Duit atuh ari kitu. Nya heueuh Bagi-bagi ka urang. lain teh hayang ngabaginya da kumaha atuh asa pantes we budak mereka ibi gitu kulna ge ibi eta atuh aduh asa paranas cepil hanya kal diuk di dieu teh hareudang mah heueuh nya anu panas tepil Ya jadi kumaha isukan teh? Jadi Ya kudu dijadikan we demi kesejahteraan bersama ieu teh. Masa dari kita mah jadi merempik merenya ayeuna teh kesaksian sararea ayeuna bupati jeung kemana beleng sebagai keamanan di dieu tah ieu beundak duaan ieu sareng eta pokona fisik mah gampang sih bisa eta mah gampang. sareng ieu Serahkeun we si ka ieu ka komandan lah gitu. Baca sage dah pos ge ngumpul malah. pokona mah budak duaan ieu kudu diserahkeun ka debleng Heeh. terus ya masalah ranah diserahkeun ieu Bangsat kau. Pak deui anda deui. Bocah, gitu. Motor aing dijual. Ya sia meuli heula itu nang. Arak. Ah, siap bos. Tah, cokot. Sia gawe pisan. Jar. Anak gua aing santai dari mana? Goblok ka mananya. Molor wae sia. Ini kakaknya. Pecat gerak wae. Si goblok ka mananya. Jangan kasih bos. Tukang beren bos di tukang. Geus maneh makan bari arak ka ditu. Urang nangan si santa mah gampang. Makat. Bro, mau ting 2 menit. Aing rasanya tarik. Santa kemana goblok. Santa. Ye, baju nama itu geningan. Hei, Santa. Siap, kenaon tol. Ini udah ngelem naon? Sia anak buah aing tong ngerakeun sia, tong ngerakeun anjing. Naon ieu? Anjing sia. Anak buah aing kieu anjing. Mabok lem kertas. Garing. Nges sia diuk di ditu anjing sia lem tong dibawa nges jeung aing. Aing saan nah. Lah. Aing pindah gratis ya kena lem kertas. Anjing. Tapi heueuh genah oge sih. Tuh genah. Tanda. Genah anjing asli aing. Alah. Tanta genah oge mabok kertas. Tos lagi aing tos. Sia eta mau naon? Aduh. Iya naon ieu? Hah? Musik setel buru urang bisa tos ya urang kan eta ha?
Ngecek aing. Esenya. Nah, aing siapa aing we lah. Aing. Musik nak ieu. Cok. Sok atuh. Cing urang-urang mungkin lah. Ogetnya. Anjing kena goblok. Ngoplay. Aduh. Oke nih, Bang. Santai, Roger joget. Yo. Nih, kena heuy, kena. Alah. Roger, mabokna mana? Kena. Anjing kena. Aduh, kewa. Bawa tasuk itu. Hei, Boro. Arak ya mana? Gampang. Jadi kita tunggu kemana? Ulang tuh temang oban leuy hajak euy galalut. Yuk. Ajak tuh ay. Tujuh putih tanya ngomong. Ayo tuh, sekalian tadi tuh. Ayo, bang gimana? Sakieu wae atunya. Oh, kan eta kopi-kopi acan eta Iya, ya. itu cai racang. Mari siap deui ka dia. Tak problem enggak kopi ya. Assalamualaikum. Ye, kelak kunci. Na motorna di situ kata. Ayo. Astagfirullah. Motor. Debleng. Motor urang eueuh. Motor urang duh. Waduh, ieu mah digebos pamajikan ieu. Siap ieu. Buru-buru dangan, Bro.